Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Dina episode nu kaopat, sok ah. Pirak saat digirang mah. Da sidik tadi nanya pas di cukang mah. Gede cai solokan teh. Gerentes Pak Uje, sabot gitu, ret kepelebah kokocoran nuka sawah manehna. Oh, pantesan leutik atuh ka sawah dewek. Si horeng dipenet geuning caina. Pagawean si Sarjun ieu mah malah salah deui. Teu diengkekeun deui, atuh harita keneh Pak Uje ngabedahkeun eta bendungan taneuh nu menet kokocoran cai. Kolontor atuh cai ngalir ka sawahna. Sabot kitu, harita aya nu ngagorowok ti kaanggangan nu ayana di pelebah saung. Oh, Mang Uje, nanaonan eta teh? Ku dewek ngahaja dipenet supaya caina pinu. Kitu ucapna eta si jalma nu rada garihal, nu teu aya lian ngaranna teh si Sarjun. Atuh gancang eta si Sarjun muru ka pelebah Pak Uje. Sanggeus anjog, tuluy cumarita bari dibarengan ku sikap nu ngandung amarah. Nanaonan teh Mang Uje make wani-wani ngabedahkeun. Ku dewek ngahaja puguh dipenet. Ari Pak Uje kate nyona tenang. Bubuhan kolot we. Jang ajun ulah kitu jang. Kudu silih. Dasarua aku lagi butuh cai mah. Kapan ieu teh keur sararea cai teh? Ucap Pak Uje. Nu ku dewek dimaksud mah eta nanaonan wani-wani medahkeun Mang Uje. Kapan ieu ngahaja ku dewek rek dipelakan lauk, nu mata ku dewek dipenet supaya caina pinuh. Nya eta Jun, kapan ku lagi butuh rek macul kudu aya cai. Lamun mabari mah jalana mah langsung ti solokan. Sabab hese ayana di sisi handap solokan teh. Nya teu aya deui wal ti sawah ilaing Jun. Da puguh sawah ilaing mah di luhur nu sajajar jeung solokan. Itu temala Pak Uje. Ari si Sarjun, da puguh jalma markerep sorangan jeung heuras tangkurak. Atuh ucapan Pak Uje ge teu didenge. Gancang harita keneh eta kokocoran teh dipenet deui. Pak Uje ge dianggap tunggul. Tuluy sanggeus beres mah leos muru ka saung deui. Astagfirullah. Nepi ka kitu eta manusia abang turunan jalma kasohor. Atuh saenggeus kitu mah Pak Uje teu kapapanjangan, leos muru ka handap deui. Sabot geus dihandap, Mang Bisri kadenge tumanya. Nah, geuning Pak Uje cai teh leutik deui, tadi mah ngagolontor. Nya eta dipenet deui ku si Sarjun. Ku anger eta mangkeluk, teu aya bedana jeung bapana. Ceuk Mang Bisri. Kun wae lah Sri. Urang kuruy we ayeuna mah. Keun wae tu aseutik mah. Ceuk Pak Uje. Sanes kitu Pak Uje, kedah adil kan cai teh. Da lain si Sarjun, kapan keur sararea? Kapan warga urang mah tiap aya kerja bakti ngabersihan solokan sok kompak. Nu mawi lain keur si Sarjun wungkul tapi keur urang sararea. Keun si Sarjun mah ku abdi lah. Nah, teuing asa ku kacida.
Kun wae lah. Kun weng ke orang ngobrolkeun jeung Jang RT. Kitu temalna Pak Uje. Atuh sanggeus kitu mah harita Pak Uje ngamimitian maculna. Kitu deui Mang Bisri nunggeus beres ngababad gawir sarua maju kana paculeun. Ayeuna mah panon poe teu karasa geus rada maju ka panas. Nandakeun wanci pecat sawed geus lumaku. Ti lebak cukang harita katenyo hiji awewe kolot bari ngais boboko bari ngajingjing teko muru ka palebah saung teu kungsi lage geus nepi. Dah ieu taruang heula, ucap eta we kolot bari ngecageun teko jeung boboko nu eusina sangu jeung deungeuna. Jadi ayo udang heula. Can lapar abdi mah Pak Uje. Kun wae can lapar ge, hayu. Mohon mangga atuh. Atuh geus kitu mah harita Pak Uje jeung Mang Bisri muru saung nurek daraang heula. Kitu deui bojona Pak Uje nu teu aya lian ngaranna teh Ma Umyah sarua milu daang. Jag tuna heula nu keur daraang engke kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun pamuda nu rek ngarit ka gawir walungan teh nu teu aya lian nyaeta si Anan. Harita teh si Anan bener ngaritna bebeunangan nepi ka ngahuyud sakarung pinuh. Geus pinuh sakarung cicing heula capek. Kitu gerentesna si Anan bari nyarane kana tangkal kai nu aya di luhureun gawir walungan. Bari ngahihidan awakna ku duduk nu dijieunna daun pandan. Atuh karasana mata kenah malah mah nepi ka peupeureuman sagala. Kumaha kelanjutannya carios antosan wae di episode salajengna. Hatur nuhun.